Malam minggu teh rehe amatnya. Tumben barudak areueuh. Arek nganjang teu boga duit. Krom, Krom. Anjang beheung geudeun syadak. Karak di ayar keluar sia narongol. Assalamualaikum Bang Angguran. Waalaikumsalam. Duh sia mah dul teu ngeunah tungtungna heuras. Atuh sadar diri weh sama ai jadi pengangguran makrom. Karuhan dul. Atuh sia mulai dipublikasikeun we. Pan aing teu minta ieu ka sia sing pengangguran oge. Hari ngomong mah kudu ngaca, Krom. Tugu sih anu sok minta kopi. Bagi siapa amlai? Atuh kumaha deui dul sia mah. Aing ngalamar pagawean oge can ditarima. Emang siang ngamar gawe kemana, Krom? Ngalamar gawe ka kantor lai. Anu sanggup gaji aing 4 juta sabulan. Bala-bala pake tarigu balagu lulusan SD oge. Aing gawe ke kantor ripuh. Atuh sanajan lulusan SD oge kudu boga cita-cita dul. Sia macan hudang mun, Krom. Ngimpi kene. Heuras. Mimpi kumaha lai. Pugu aing hudang sia mah. Geus kudu ribut lah. Lieur aing ngadengin lagi. Geus urang dengan Pak RT weh. Arek naon sia dengan Pak RT? Pan aing tanggal 2 celai blay. Naon urusanna tanggal 2 jeung PRT dul. Ih, sia mah. Heuh, Dul. Sia mah teh nyambung ngomong teh. Heuras. Justru eta tanggal 2 manehna gajian. Urang mah teh jeung meuli bangus. Oh, maksudnya orang malak PRT dul. Lain malak mun, Krom. Maksudna urang minta jatah. Betul, Dul. Heuras sia mah celai, play, bolai. Nek naon di dieu ge ngadon ngalamun doang. Mending urang dengan Pak RT bener teh. Bener. Hayu deh, gaskeun. Kui lah. Gas. Alhamdulillah kadihan oge untung awak muna munyahun mudah-mudahan bisa beak ya duit. Lai. Itu Pak RT kenaonnya? Boga duit tanggal murah ieu. Ayo urang teh angkeun. Sugane meunang jeung beli bangus. Asik euy, boga rezeki nomplok ya. Bagi-bagi atuh Pak RT. Ay hiya na sok manlay. Natang-natang ni Assalamualaikum langsung anak yang inom-om ay hulas niya mah. Hampura Pak RT. Assalamualaikum. Alat ano? Naonnya ananya. Ay mahata unahan yung aing dah. Aing himu. Pak RT, lain curhat. Paham meureun aing tanggal baraha. Tanggal 2 unahan om. Boga meureun Pak RT jeung lemes meu mah. Biasa jatah. Aing mah aneh apa ulah niya. Gimana hore ating anak. Lain malak Pak RT. Maksudna kebijaksanaan. Mun mah pemuda mah mau dicoblos meureun. Siya makin umay ngomong na ay. Emang na. Mga ahayang amanganan aing. Hulas. Duh, geus tuh copot jatah tuh. Lumayan. Saarasem sungut ye. Nah, naon heula ya. Amali teh an ngini bae embong. Gila nih duit nah hayang. Ya. Maklum meureun Pak RT. Pengangguran, teu buka bubundung-bundung acan. Pak RT kasadeu urang minta jatah. Selain ke Pak RT. Pokoknya aing geus ewa na asalnya. Maafnya, aing geus mau bisa mere ana mah. Heueuh kajeun aing moal mere mah. Tapi rahasia bocornya. Ulah itu anu om. Sama aja wae aing deh. Hayu urang laporkeun ka warga. Aing teu mere jatah mah. Hayu Dul, setuju. Tuman deh. Heuh ai.
ngawakan anak buat anak ya. Ya, untuk unik nang. Duh, Asik lumayan yo. euy. Main naon duit goceng sakieu mah. Ku acik itu subuh Pak RT. Nya, geus urang cokot kabeh. Oh, anaknya anak ani harus anak anak itu nya. Ale. Tuh Pak RT nuhun. Bagi dosa saeutik mah. Heuh, bener dul. Tanggal ngora ieu. Pulang ge hayang meureun. Udah kah? Balik. Semoga iya, cuma di mes mewah. Hayu dah. Yuk, berangkat. Lumayan. Nang mes mew. Aduh, anak wala teh. Yuk, wae, tahu mau ambil. Aduh. Tilu. Bala pakai tarigu. Tilu. Ayo urang teh angkeun. Sugan we meunang jeung beli bangus. Tilu. Ih, ngok. Tong ya.